ka Jogja. Tapi di dia teh aya nu teh can dongkapnya itu Amalina di Antosan saenggalna ieu bade angkat beli katinggalin be. alhamdulillah ayeuna Amalina pas dongkap. Hai Amalina. Nah, abi telatnya. Nya naon atuh. Ya urang nungguan panas ya Allah. Good. Nah, tos darongkap sadayana tos lengkap. Tinggal urang ngadu atuh sarangan. Bismillah majreh hawa mursaha. Mugi arurang sadaya selamat mugi ka tujuan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal ada ini tebak. Wirajeng enjing. Ayeuna arurang lagi di rumah makan Resto Lemah Lodong. Alhamdulillah di rombongan Salyana kelas 11 anu menuju PPL dan ieu mah saung ieu mah dikuasai ku Bakiak tinggal Dikuasai ku mana Bakiak. Say hi. Ada buat ieu salam buat Kang Ayah ya. Salam Pak Apa. Sadayana. Abi teh di dieu teh makan rencangan. Salam kanggo para followers. Oke. Kusim kuli yuk di pasian dia. Semoga gitu. Pilih bade mam ieu teh namanya teh makan lemah ledok. Oke tempat makan. Oke tempat pepohonan. Hey, Kumaha contohna gayana? Ngomong beli foto. Beli foto.
kamar. Iya tuh, ayo. Iya, Wan. Anu foto pakai topeng. Pakai anu foto. Anu pakai topeng kan ini. Dia spot foto anu saya kanggo di foto. Follow group. Salah sahiji na ieu nyata pelaminan anu tempat kanggo Kanggo naon, Umi? Kanggo naon? Oh, Umi pada nikah, pada nikah. Itu ayah neng, no, sarang kuclung. kita lagi di mana? Nanti diceritakan, mungkin cerita kita start dan finish di sini ya. Nanti saya nggak bisa mengikuti karena nanti ada gelombang kedua. Nanti di sana ada namanya Candi Prambanan, ada Candi Brawanto dengan sentimennya. Ini dibangun sekitar mulai abad ke-7, ke-6, 7 sampai ke-10. Di sini ada ratusan candi seperti ini. Makanya nanti sebagian saya ceritakan sebagian, kalau mau explore nggak cukup sehari dua. Ayeuna areuna ieu ngalangkungan Bank Indonesia. Bank Indonesia aya di Yogyakarta. Sadaya rencana insyaallah pastina aya anu hoyong damel di Bank Indonesia. Mugia tiasa kacapai. Amin.
bangunan-bangunan tuh. Terus aya naon deui? Aya panci. Parabot. Tuh ieu sadayana aslinya, sadayana asli. Iya teh Tadi kayak rekayasa. hiji. Terus tuh kaditu. Ayo. Iya sami masih kene alat-alat. Tuh Walaupun dilarang kieu memegang. walaupun ieu barang besar ya, tapi Ini damar tuh, damar. Oh iya, aya damar. Lentera ieu mah lentera. Tuh, bang ayo orang tinggal di sanisna. Ieu oge aya tilas spring bed anu di tilas sisa-sisa meletus. rapi. Iya. Rusaknya. Malina ieu naon? Dena rumah. Ya yang foto-fotonya seueur foto-foto. Foto-foto. Tapi itu ke foto-foto naon ya can dijelaskeun. Itu foto-foto itu putih. Tapi masih di tempat lokasi Merapi. Tapi Yanina duka kemana ya teh? Mararisa, jipna da bareren ya tadi. Kali Adam. Bunker Kali Adam teh tadi untuk hendak ke handap tapi di videonya dan sabab poek jadi itu teh tempat ranti perlindungan di hawa panas Gunung Merapi. Meledak, ayeuna alurang pada mangkat biasa naik jeep ka Kali Kuning. Biasa alurang mah kabagianna. Iya sapake. Tapi mah yang paling meledak alurang ayeuna pada mangkat ka Kali Kuning. Kali teh cai. Kali Kuning. Baik. Baik. Saya sabi. Guys, dia alurang mah kakak paketnya paket VIP empatan. Ibu ge hapunten teu biasa duaan-duaan gitu abis sareng Desil. Kumar ge HP na ngandalkeun hiji janten ribet gitu Bu soal. Tinggal ngomong apa? Soalnya Alhamdulillah, arurang ada orang atos dugi. Tas dugi deui maksudna di Alfamart nami Calu. tempat pemitian arurang angkat. Tapi Iya arurang teh arurang teh perwakilan di kelompok Rajim sareng gelar. goreng di kelompok Yani sareng Amalina. Pagi Rajim mah tos suwi gelar mah acan dongkap beusna siga nama janten nu aya we heulanya. Sareng Yani sareng Amalina atuh suwi ti payun teu kabujeng. Tadi teh dah capek saweurna teh. Janten alhamdulillah tos dugi ka tujuan ka tempat asal salamet. Alhamdulillah.
mugi ge kapayun lagi upami aya dodong kapan kieu kumaha teh upami aya acara kieu dilancarkeun deui. Mung sakitu vlog anu biasa tampilkeun Dina sadayana vlog nu ku urang di sayogikeun mugi-mugi aya manfaatna.